Iya, di pendeka ku non ngomong dia tuh bapak kami jangan. Jangan kami dikatakan marah tuh ya. Atau kan artis hebat, dadakan menjadi. Bukan. Hah? Salah boleh salah. Astagfirullahaladzim, dia apa kalau dia amat ya? Adik kakak kan dia? Kembar. Hah? Kembar. Makarsum, daripada awak kos atlet, Ya. antara tulang di kulit. Mending letik, pendeka. Hampang, menyoy. Hah? Nah, ibu-ibu. Oh iya. Lain dalam kasur dalam bunga tadi siapa? Iya baik. Aku izin pula. Iya sambutan kan bukan mah. Salam boleh tuh salam tuh. Salam kiainya. Apa lah siapa? Kiai salam pengenangan. Jadi kiai atau mana? Wah, ya. Salam berangkat kan udah kiai. Udah salam udah. Kak ibu loba di mana? Iya baik, tapi sian bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nu ngajawab salam mudah-mudahan asup surga. Loba hutang mudah-mudahan singka bayar hutangna. Tak kencang siap loba di Jakarta. Bunut hutang kabeh aja. Sakali deui mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika ya sayyidi ya Rasulullah aghisni 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 sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, faqad qala azza wa jalla fi ayatillah ay fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Hadzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Walidzalika qala nabiyyuna Muhammadin qala nabiyyuna Muhammadin Ani taqala liyata'allama al-ilma ghufira lahu qabla an yahdwa
Al-Hadi sadaqallahul azim wa qala al-ulama fi sya'iri ya man bidunya mushtaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal barangku ya Rabbi bil bareng bali maqa kebedas wa ufir lana ya wasi'al ibu-ibu hayu ngaji ulah bari ngarumpi lamun ngaji bari ngarumpi bisi pae jadi mamad tua ya Rabbi bedas bali maqa waghfir lana ya wasi'al ya zaman desak khir itu bantuan urang kudu asak lamun hirup oga tijung ka agama kudu mi ya Rabbi bil bali maqa wa ufir lana ya wasi'al ulah loba goreng sangus apa yang budak ya arah saja sangka sangu balik apa sih dari berkat mudah itu balik sangka ulah sangu ulah loba goreng kaki kiai ulah sok heu bisi di dunya cilak di akhirat asup neraka ya Rabbi bil bali maqa waghfir lana ya wasi'al untuk ocong yang keluar ya kalau ocong keluar ngiding bisa setelah di ocong keluar ocong mah teuing we keluar anda setengah main we ocong keluar siap ku ocong keluar siap anu kereung musab teuteung nya Al-Mukarramun para guru, tuan guru, sepuh, mini sepuh, orang-orang tua yang hadir pada malam hari ini, bil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Aliuddin garis jengdek Tigacon, Sohibil wasilah atau sohibil hajat, kurang doakan mantala mudah-mudahan sing panjang umur. Al-Mukarramun para guru sanesna Ki Abdul Basit garis miring Kidalang hadir di tengah-tengah orang jeung kiai-kiai nu tiasa disebatkeun hiji per hijina. Mohon maaf kiai setempat karena emang eueuh catetana. Kurang doakeun bae kabehan para guru urang mudah-mudahan ilmuna sing barokah. Manfaat yang urang dunia jeung akhirat.
mungkin di surga urang jeung guru urang di dieu jeung guru-guru urang nu manabe nu urang pernah hadir di majelis taklimna, mudah-mudahan para guru urang sing mere syafaat ka urang pada akhirna nyana nganterkeun urang ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Para kori mahkota luar biasa. Murika kulu pula untung son teu jebol. Geus di DPR kancan ya Mang. Bahaya ya. Suarana ampun, ambiar. Bener Mak? Oh luar biasa orang doakeun para kori mudah-mudahan sing menang ganjaran anu loba termasuk urang nu ngadengekeun mudah-mudahan di alam kubur urang menang syafaatul Quran. Amin. Ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min a'lal wilayah ila adnal wilayah anu kabukti mudah-mudahan hadir penting ayeuna Pak RT aya RT aya RW aya lurah ayanya urang doakeun mudah-mudahan para pemerintah urang pimpinan urang wil khusus di desa-desa dieu jeung urang doakeun sing jadi pemimpin anu amanah anu sayang ka urang sebagai rakyatna. Amin ya Rabbal. Ketinggalan Muratibul Auqat sinetron pemain sinetron Kang Karsum awakna teh jauh beda jeung kula luar biasa jadi dulur di akhirnya aing eta bener Mak. Jadi nyana teh nikah jeung anak bapak kolot kula incuk berarti jadi dulur ayeuna. Urang doakeun mudah-mudahan Kang Karsum karirna makin melesat sing panjang umurna 2 periode ka kiamat karek paeh nyana. Kurang baik kakeknya tinggal sorangan gitu. Hilang ya luar biasa grup pengantar non urang kabehan bisa ngalaksanakeun sholawat anu indah. Alhamdulillah. Lamun sholawatan di hadrohan mudah-mudahan henteu mah maka hirup mah ulah panatik teuing. Awas si hade nya hirup mah ulah panatik teuing. Wayahna make seni ngeunaheun make seni karena hidup tanpa seni itu kurang indah. Betul apa tidak? Bayangkeun kurang lamun azan teu make seni pos jelema marah-marah di mushola. Allahu akbar. Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholawatan pos jelema anu ngambek. Salatullah. Salamullah. Ala toha Rasulillah. Bener Mak? Dengan seni hidup menjadi indah. Alhamdulillah. Maka wayahna make seni sholawatan make seni insya ngempok-ngempok anak sholawatan make seni ulah ieu mah ngempok-ngempok anak make sholawatan naon teh sholawatan jadul sholawatan belut bahasa Indonesia naon indung kepala hujan diudik di sini anak siapa pakekeun mata melirik kaki ke sanduk aing ketaur nyanyi di musik ganti ayeuna mah ganti sholawatan pakai sholawatan nah ngalagun eta mah ngahaeskeun anak moal menang ganjaran bener tapi lamun urang sholawatan kemudian pakai lagu naon baik jadi ganjaran. Amin atuh ya Rabbal. Masuk anak pakai lagu sholawatan masarua nyanjung Kangjeng Nabi tapi laguna kurang diganti lagu anu beda lagu kekinian bisa tante pan aya kieu lagu nu ngeunaheun bari urang pararusing urang masak atau ngasuh sholawatan make lagu kekinian supaya urang kahibur urang menang ganjaran. Amin atuh ayeuna pas kieu aja pas kieu yang dimusikkan tah teh coba dengeun ayeuna pas kieu bari sholawatan aja ya Rasulullah salamun alaihi ibu bantuan. Amin itu mun sekolah ya Rasulullah salamun alaikum ibu siap
Bisa? Coba aja heula 1 2 3. Teror. Nu kompak. Teror yuk 1 2 3. Lamun eueuh eta geus selawatan. Siap Mang ya. Lu main HPS ya. Siap. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syani wa daraji atfanta ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Udah benahan ya. Hayangeun si aing nyaho. Ayo bareng nu bedas kaluarkeun suarana. Hafal ya Rasulullah salamun alaik bisa tanda. Ayo nu bedas Kang, nu bedas. Ayo nu bedas supaya murah kabeh dosa urang. Amin atuh. Karena lamun jalma beramal di alam dunia anak kabeh migawe kabagusan. Henteu eureun-eureun setiap saatnya migawe kabagusan ka Gusti Allah, tapi di tengah-tengah kabagusannya teu maca shalawat ka Kangjeng Nabi, maka amalna ruddat walam tuqbal, ditolak moal diterima ku Gusti Allah Subhanahu. Maka orang kudu rajin maca shalawat. Amin aja. Siap, udah. Ayo Mang, tarik sis. Geus ulang aja lah belak. Dia kiai baru ya. Ya, ribu diajak ngaji mau kostima, ribu diajak ngaji. Ya mau ngaran teh ceramah ngaji, hiji balik mencari hiji, anu kacai heula hayang tiih. Teu balik deui jadi juhid cai menurut aja. Bener kan teu? Ayo nu bedas kalau ke suara barang jeung pula. Ya Rasul. Kompak atuh ya. Ulah apa dimusikan coba Bang urang hayang ngadenge suarana heula. Oke? Siap. Ya Rasulullah. Terus kedua jadi macamnya kalau ada yang mah. Ya Rafi'al syani wa daraji atfanta ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Lagu naon eta ngaranna? Juragan. Juragan empang. Bukan nyaho orang dia. Juragan empang. Siap, udah. Ayo Mang, tarik sis. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji alfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Boleh terusin lah. Jaroge dah ini. Puji syukur orang panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga terlimpah curah ke baginda junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan orang kabehan wasilah orang kumpul dina ieu mahfalah anu mulia, tempat ieu dijadikeun mulia wong ayeuna ku Gusti Allah, sehingga saking mulyana orang kabehan termasuk jalma anu pinuh dengan ketakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokona orang jengjing lamun hayang nyaho ieu orang jengjing takwa ka henteu ka Gusti Allah, di mana aya orang jengjing hadir ka pangajian ayat lablik Islamnya datang, maka eta jalma saat eta berdipinuhan takwa ku Gusti Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Wa man yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Mantap ya. Sona ajib. Luar biasa lamun kayak acara naon dage sona makin uji deui. Amin atuh. Sona hebat, kalau bah nari, kalau bah ngaji, kalau bah ngalagu punya nanti mainkeun sound systemna mantap.
Mantap kan teh, Bo? Urang doakeun tukang son mudah-mudahan ka sorga asup jeung son-sona. Pokoknya engke lamun di sorga aya naik son moal salah beungeutnya. Insya Allah hebat. Luar biasa ini teh capek ieu lamun son pasti ngomong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bo. Wa man yu'allim sya'airallah. Lamun aya jalma ngagungkeun kana syiarna Allah di mana diayakeun pangajian pangawasan tabligul Islam kos acara penting ayeuna fa innaha min taqwal qulub. Maka eta nu hadis na tempat anu termasuk jalma anu hatena keur dipiduhan ku takwa ka Gusti Allah subhanahu. Alhamdulillah. Luar biasa, takwa bu balik di dia paeh langsung ke surga muakal naka deui. Amin. Siap? Kan siap bae. Tadi na geus baku nama bener tah henteu, Bu? Bener tah henteu, Bu? Karena maut mah lamun dihayang-hayang can waktu nama moal waka bisa. Betul? Lamun dibumbung waktuna datang mah datang bae. Inna lillahi wa inna ilaihi. Komo awewe mah ka sorga paling babari. Alhamdulillah. Saha nu ngomongkeun Kangjeng Nabi ayyuma mra'atin matat wa zaujuha radin. Saat di mana-mana awewe maut salakina ridhonya na maut maka jeung Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi silahkan asup pintu surga anu mana bae. Alhamdulillah. Cicing ngaduduk ibu-ibu pak lamun pamajikan urang paeh teu heula ridho tah henteu nu bedas yang ulah sieun aya ngomong bedah bisa jadi beri marende penting. Woi Pak 1000% kula yakin lamun aya bapak-bapak ditinggalkeun maot ku pamajikan ti heula maka kabeh ge insyaallah raridho. Sia malah gitu bae nyaran deui bae nyaran deui moal. Ridho bahkan ijek nage paling kencang aing ridho siapa ridho cerik nage teh anggeus saminggu karena setiap minggu lamun tahlilan aya nu mawakeun cerik ngagaung-gaung bari nutupan mata tapi ramokna dijebrakeun heula naon Bo ibu mah paling ka sorgana paling gampang tapi ka neraka ge paling gampang. Bener, Bo? Ka neraka eta ka sorga eta jang jalma-jalma anu suci nu kotor loba dosa mah teu bisa asup ka sorga. Bener tah henteu? Bener tah henteu? Saha nu ngomong tukang kosidaha. Angga Ki. Aduh, loba kieu aing bingung ngomongna ieu. Bo, iya cenah ge cek tukang kosidahan ge. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jadi ka sorga mah kudu jalma-jalma anu suci nu doraka mah teu meunang asup ka sorga. Bener tah henteu? Pertanyaanna kira-kira urang loba dosa tah henteu? Kompak jawabna loba dosa tah henteu? Moal badeg. Lain loba ambalaya. Bener, Bu? Survei membuktikan bahwa awewe mah paling gampang migawe dosa karena naon nu dideuleu awewe mah eta nu jadi bahan omongan. Bener kan teh, Pak? Jujur ya. Naon nu dideuleu jadi bahan omongan. Aya tatangga hajatan
Aya ibu-ibu orang jenjing ondangan asup ka imah tatanggana. Di imah tatanggana parasmanan teu ngarareunah. Aya karebok terong malulu bari jeung asin jasa sakalina lauk ngan aya lele doang. Yakin 100% keluar di tenda hajatan sampai baruan imah nu hajat diomongkeun. Bener tante? Bener tante? Aku rek banyak. Bener bu? Eta karak paras mana? Encan ngadeuleuk panganten. Lamun lalakina kasep awewena jorek ta panganten. Buah panganten awewe diomongkeun. Eta lalaki tololnya. Ninjek bangkong meureun teu ngadeuleuna. Bener bu? Awewena geulis lalakina jorek beak nu lalaki diomongkeun komok jorek dua-duana mah. Geus ngacaprak saminggu teureun-eureun eta panganten diomongkeun. Bener tante? Bener tante? Aya si Ici aya ngaran diri Ici aya. Anak aya anak. Eta Ici jeung anak di mamana aya. Hajeun Ici anak ulah sok marah lamun disebutkeun kiai di pangajian malaikat nulisna teu puyeng. Oh, begitu orang dek neraka dek malaikat kek sia Ici lin. Nih jadi anaknya dek naon dek neraka loba dosa. Ulah di sia hadir ketiga ton ngayakeun tablik akbar di imahna disebut ngaran sia Ici jeung anak aing saksina aing nulisna sia mah teu pantes ka neraka kudu ka sorga. Amin atuh. Hidup Ici hidup. Aku ngaran Ici mana? Anak ada. Aduh, Ici. Cek Ici ka anak. Nah, aya naon Ici? Dulu nah. Nah, cek anak teh ka Ici. Dulu panganten. Kurang kitu panganten si dorek. Nah, kulit hidung. Geus hidung teu rumasak. Panganten si hidung dua-duana make baju beureum. Persis pos tangkil asa. Ulah cungan cengir mikir kula nanya air tangkil nu asak jerona hideung apa putih? Hideung air kulitna hejo apa beureum? Berarti lamun aya jelema hideung make baju beureum ngaranna lain dia lain anjir beureum soalna lain. Ieu mah karana aset soalna. Ahli ngaji maka aset sabege amin atuh. Ya Rabbal. Mencet Ici teh ka anak. Nah, siapa karakter itu doang nggak bisa. Aing mah isu. Emang isu kumaha? Isu mah parah. Parahna kumaha? Nah, geus no panganten hideung make baju hedo. Persis hileung jauh. Awewe mah naon anu dideuleu eta anu jadi bahan omongan. Nauzubillahi min. Maka ayeuna mah urang geus nyaho ternyata teu meunang ngomongkeun batur eta dosana asup ka golongan dosa gede. Nauzubillahi min. Ulah munya bisi ayeuna mah ondangan aya parasmanan teu euna kaluar di tenda ngapek sumut bae. Kunaon sia? Kunaon? Orang bisi kadarata. Ulah-ulah cek Al-Quran, ulah-ulah cek kiai, cek Kang Roma ge teu meunang. Roma ge nyarekana. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Kita Roma malam nyanyi suara anak terujung nakan. Pasukan ini sah. Emang karakternya kos gitu. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan. Sedang gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Nah keterlaluan.
pan gitu lah bernyanyi. Naon bae dibawa punya nama. Kadang-kadang ngajak jalan demo kan. Ayo jalan dua. Dia cek aing ulah ngaji ulah geus. Nang kos kieu bae lah geus lah. Apiran aing barali sih ya. Yakin aing mah. Digatan tadi ieu lah nya pamfletnya. Pamela mun nyeun pamflet yang mau hadir make pempes heula bisi karariji. Encan ocong dia keluar ke dia. Digojok sih, ocong. Insyaallah, Bo. Eta panyakit hate hasud ngarana gibah ngarana ulah aya di awak urang insyaallah. Mending lamun ngomong kena lain keur pangajian mah ieu mah kadang-kadang keur pangajian bari marhaban ngomong keur batur mah kadang-kadang henteu eureun naudzubillahi min. Hampura lain RT di dieu mah aya RT pamajikanna meunang gusuran biasana ka pangajian baju rombeng emas ge emas atah nang masjid kemarin di pasar kaget 25.000 tiba-tiba pamajikan RT menang gusuran tetanggung-tanggung make baju nupang bagusna emas meuli geulang sampai ka sikut geus niat di imahna aing mah datang pangajian neuk timbeuri bae kajeun kena jamaah beti heula jahayang pamer bener ternyata datang ke pengajian pang timberian ngageser-geser ke jalma-jalma make emas gagah ieu henteu punten deh punten mah punten tapi make leungeun punten jahayang kalem bener tante pan eta piomongeun ibu-ibu mah bener tante marhaba ngomongkeun pamajikan RT mah henteu eureun marhaba ya nurul aini iti kasih anak ya marhaba ya ini anak on sina marhaba dadal hudul pamajikan RT teh nak imah nurul aini marhaba terus sok ngomongkeun batur ti ge nurul ai hendak mah aini marhaba mun ngaji lah deket-deketnya aja nur aini marhaba tola'al badru aini kasih deket-deketnya nur aini marhaba ya aini kunaon sih emang nur aini carita bau nur aini eta orang jeung ibu-ibu mun ngaji aing sok ngomongkeun batur aya. Bugun pihnekeun. Aing mah ngaji di jero nya mah petis di luar jeung baturna. Mantodol. Ulah kos kitu. Amin atuh. Urang mah ahli ngaji dididik ku guru akhlak urang supaya bener amin ya rabbal alamin. Salaki urang doakeun mudah-mudahan panjang umur lamun boga usaha sing lancar usahana. Osok ngadoakeun salaki osok naon? Tuk ninggalkeun sia mah. Urang hudang ti peuting, osok hudang ti peuting osok naon? Tahajud. Amin atuh. Lamun tahajud mangke harkat martabat kahirupan urang diangkat ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nu bener kiai asli. Karena di mana batur hees urang hudang Allah mere penghargaan ka urang dina firman-Na wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan hebat kelainnya asa eta kudu mah kos itu apa eta kos kitu nang gopay bae gitu doang momen demik
asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Paling jadi kulit butuh ya lawara tak karena manggil polisi kulit butuh iri mereka sudah tak digacor iri kulit butuh dan Gusti Allah lamun tipe ting urang ti tahun lain gigi kita tahan maka jawab lu kompak orang jeung bingung hadir ibu-ibu ayo nasa udang tipe ting tatilok naon geus ih nisang heula sia atuh aranakeun meureun oi nisang heula nisang emang kabeutina sia mah gigih aneh ieu mah ya nyara mah WC 10 meter keneh geus jing sampai ngomong ih kablet mah keramik endor mau ki kon kayaknya oh aing sok neliti dekekeun gitu li bener tante ngisang teu cukup cai sabotol sacolak pangisang na beda jeung lalaki mah fleksibel nyawa fleksibel dangdeur dibiran oncom jero lalaki mah simpel keluarkeun tampakkeun lamun eueuh cai sintrek cai eueuh aya daun-daun salah ngarambet daun pulus dipake pisang atuh araran fleksibel awewe mah pan boga teu cukup cai sagayung saember ge teu cukup sebab awal malah mengisah pan guapo sakali kiih 10 gaplok lamun sapoe 5 kali kiih 10 kali 5 50 gaplok panesan barareuh manusia ayeuna naon sia aduh masya Allah nya naon udang dipeuting ngalawudu urang salat tahajud insya doakeun salaki urang doakeun anak urang salaki sing mancat usahana anak-anak urang sing jadi soleh-solehah amin ya rabbal lamun urang geus bisa qasdu asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda maka Allah bakal nurunkeun ka urang kahirupan di alam dunia ditaikeun derajat jeung pangkat dunia bakal naik pangkat derajat akhirat ke urang ku Gusti Allah bakal dinaik pangkat derajatkeun alhamdulillah insya geus aya mah ulah kieu doang punya wayana belajar tahajud amin atuh insyaallah hirup urang bakal barokah minta ka Gusti Allah supaya urang jadi istri anu solehah amin bo mana istri anu solehah istri anu soleh mah mah di antarana bo istri solehah mah ternyata jadi istri solehah teh babari praktekeun keur urang baheula keur bobogohan jeung panganten anyar dan kehidupan orang di tengah-tengah keluarga orang ya pula sampai berubah lamun bisa mah bener tante ulah nanya ya jujur jangan ada dusta di antara kita lamun baheula aya calon salaki ulin ka imah diuk bareng umur jeung urang ngarendeng tiba-tiba ibu-ibu awewe ye diuk digigir calon salaki hayang hitun kira-kira ditahan apa dikeluarkeun nu bedas ngomong ditahan apa dikeluarkeun naon sebabna keur bobogoh panganten anyar kitu keneh jadi panganten ongko barang dahar teh di dada aya sayur kentang main hakan bae atuh barang malam pertama begitu geus ngarendeng jeung salaki nigna di tempat hees ngadak-ngadak beuteung mules
hayang naon hayang hitut pan hitut teh aya macam-macam Bu fikih ngabahas hitut sampai kadinya hitut ge dibahas sebab hiji aya hitut anu suarana gede bauna eueuh cek bahasa kasifatu saja ngaranna durratun naon ngaranna nu pedas durratun naon ngaranna durratun eta hitut gede suarana teh amun teh bauna leungit biasana suarana buan mun teh brek eta hitut nu pas kitu mah henteu bau. Nah, ayat kedua hitut suarana leungit tapi bauna belenak. Biasana suarana eta hangru kalau nu pas kitu eta. Enak karena dia jantung enak nu pas kitu. Begitu. Hitut suarana gede, leungit bauna, aya hitut suarana leungit tapi bauna hangru. Aya deui nu katilu modelna hitut kapaksa. Ibunya hitut kapaksa. Geus ditahan-tahan kaluar keneh bae. Biasana suarana eta ngaranna hitut kapaksa. Aya nu kaopat hitut luar biasa. Suarana gede tapi bauna belenak. Duar karena begitu duar asup jeung bukur-bukur eta ngaranna ngefek. Panganten anyar nyeri beuteung begitu ngarendeng jeung salaki teu kabawa hitut kapaksa. Cek salakina naon eta neng dasar otak pinter cucuhun ka tidak. Kalau cek jujur haram jaga cek itu lain salah. Bo keur panganten mah hayang hitut di hareupeun salaki ku izin hayang hitut di hareupeun calon salaki ku izin tapi ternyata karena urang kurang wawasan atau wawasan mah geus tapi teu dipake hook tah anu teu dipake teu saeutik rumah tangga anak opat incu 2 kadang-kadang salaki jeung pamajikan hitut patembak-tembak salaki di hareupeun TV pamajikan di dapur ayah gitu ayah mana jalan mana cek ayah mah asal ada kabehan kopi bener kan tuh eta ahlak kuruba bo berpanganten anyar mah teu meunang salaki anyar ngajobrok di hareupeun imah eta kopi teu kudu dipenta langsung diaturkeun lengkap jeung atributna tatakana aya gelasna aya kopina aya tutup gelasna ge panganten bener tah henteu anak murujul hiji nyieun kopi kudu dititah barang kaluar atribut tangan jeung hiji tatakana leungit tinggal gelas jeung tutupna nambahan deui anak hiji mulai leungit tutupna nambahan deui anak hiji jadi tilu mulai leungit jeung gelas-gelas bener tah henteu salakina nitah ka pamajikan nyieun kopi nitah nama sakalimat ngajawabna kos kareta parung panjang mah nyieun kopi lagu atuh beli susu kopi gonopi anak loba bukan gitu ya atau minum di bawah kita kopi bener Bu kos kitu tah henteu kasalaki ayo ya ayeuna mahul kasalaki kudu bang teangan ridho di mana salaki ridho maka hirup urang ge bakal bahagia amin ya rabbal teu kudu jauh-jauh ngamalkeun ilmu mah ganjaran ibu maloba di imah amin atuh najan bari jeung kitu ge Pak ulah sok semena-mena kanu jadi pamajikan bener Bu ai pamajikan hayang geulis ai bedak jeung hincu duitna campur jeung kangkung kira-kira geulis tah moal teu meuli kangkung duitna eta meuli gincu duitna meuli bedak duitna meuli minyak seungit duitna atuh ngeuna sabah bau kangkung pamajikan bener Bu karena guys cantik itu butuh modal betul Bu ulah nanya bedak anu 10.000 jeung bedak anu 1 juta beda tah henteu
beda guys. Anu sajuta mah glowing. Naon ngaranna? Oh eta lah pokona. Anu sajuta mah glowing, anu 10.000 mah hapok. Dicium adol. Bener kok. Apa ulah semena-mena kerja di pamajikan mah mun hitung-hitungan pagawean paling capek di imah bener tante lo. Ku kencang ngomongna. Paling capek eta pagawean ibu akur. Setuju? Hidup ibu-ibu. Apa udah? Demoin. Ampun dai. Paling susah. Jadi pamajikan mah susah teu meunang salah saeutik. Bener tante lo. Japan pamajikan mah lamun salaki keur hayang teu meunang sanajan keur teu kaur kudu tetep dilayanan. Bener tante? Akul. Di mana aya pamajikan diajak hees ku salaki tas nyetrika mah hees lu iris jasa yeuh cek pamajikanna heuy dewek teu ngadeuleuh setrika numpuk cangkeng kami cangkul panas. Aya nu sok kitu aya. Aya nu sok kitu aya. Sampai ka subuh dilaknat ku malaikat. Dengekeun tu sia. Uy, lain karena nu cara mana laki lain ieu mah syariat kudu dijalankeun supaya rumah tangga urang sakinah mawaddah warahmah. Amin atuh. Maka lamun keur hayang salaki keur kumaha bege tetep kudu didatangan kakam. Kadanan bari sok nawaran. Lamun malam Jumat sok nawaran tadi loh. Pilok sih sia mana ini. Tuh gonjoran aku amin atuh. Amin atuh. Teu meunang ke heula sika ieu Andin can anggeusan teu. Sanajan Andin can anggeusan 1000 Andin can anggeusan salaki ngagrokeun mah kudu dilayanan. Amin atuh. Lamun kula keur nyeuseuh, kumaha keur nyeuseuh bawa jeung pakaian kotor ka jero kamar. Mun kula keur ngagoreng tempe bawa jeung kompor-komporna. Engke ge karasaeun punyana. Bener Bu, bari ngagoreng tempe nongeng, hayuka. Oh, musuh. Jam sabaraha ieu? Oh, jam hiji Bu, jam hiji kurang 2 jam. Bu, ieu luar biasa ya orang dia mah kompak ngajina. Amin atuh. Ngaji sampai jam 12 kuat. Sampai jam hiji. Sampai jam 2. Oh, yakin kiaina sukses. Ibu-ibu jeung bapak-bapak orang dia mah ahli bohong sia. Nggak mungkin ngaji gua sampai jam 3 pada bos dieu. Garutan bae di tadi. Terus Bu, aya Mang Ocong hayang. Kan Mang Ocong geus siap aja digaduan. Aya Mang Ocong. Urang sambut Mang Ocong jeung sholawatan. Amin atuh. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli Bismillah bi ahlil bait ya Allah. Semua salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi
Boleh tepuk tangan dong. Sapu tangan dalam celana. Tepuk tangannya mana? Isin. Nah, si budak ieu. Ulah-ulah bukanku padahal dia kudaang. Ini pada kutunyana. Mentang-mentang awakna geus selingkuh. Iya, di pendekar pun nonton ngomong dia tuh bapak kami jangan. Karena kami harus dikatakan marah kok ya. Atau kan artis hebat. Dadakan jadi. Bukan. Hah? Salam boleh salam. Astagfirullahaladzim, ya Allah kalau dia amat ya. Adik kakak kan dia kembar. Hah? Kembar. Makarsum. Daripada awak kos atlet. Iya. Antara tulang di kulit. Mending letik, pendekar. Hampang, menyoy. Hah? Nah, ibu-ibu. Oh, iya. Lain jalan kasut, jalan bunga tanya siapa? Iya, bay. Aku izin pula. Iya, sambutan kan, bukan dimana. Assalamualaikum, Salam, kiainya. Apa lah, siapa? Kiai, salam pengenalan. Jadi kiai atau mana? Wah, salam berangkat udah kiai. Udah salam udah. Kak ibu loba di mana? Apa bapak kita? Apa? Salam berangkat pengenalan salam. Pengenalan kalau udah sendiri ya salam. Ah itu sopan kudu boga adab. Kalau boga adab kurang sok. Ya salam beri ya tadi dulu. Tuh jangan sangguan bae tuh. Tuh. Permotong sangguan. Kan udah anak kamu Udah batu. Oke, sekarang. Aku kira hati yang kecopraknya. Bu, sehat. Alhamdulillah. Udah meninggal di sholat ini. Wih, ayah jumpe. Wih, jumur peot. Aku lah para kia kalau dulu berani khususnya apa gak ada apa barang dia. Kan kamera kan, lebih terekam. Nah, terus dicakar apa ya? Biar kamu usul. Ampun kang kardus. Langsung. Kardus. Kardus pang gede selalu yang awakna. Ini kiai di mana kiai? Pang kiai muyunggut sih. Di sini dong bareng sama saya. Ya Allah, mudah-mudahan diampunkan dosanya. Emang aku berbuat dosa apa? Kamu dapat memperkosa kamu. Haji salah. Hah? Lanjut. Kiai, tadi ngapain ngenahan? Itu luar biasa. Coba salawat dia. Hah? Salawat tadi. Kayak beda udah kamu tadi. Kali ini salawatnya yang hari ini. Nu mana? Awal tadi awal. Nu mana? Salawatan dia lah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dung. Ada dengar ya kayak kalau lah. Mau bina pulang ini kok tuh. Aku udah pada dulu sadayanya. Ada. Kita pulang di kamu. Sok ada. Tahu juga. Alhamdulillah. Mantap. Orang Sunda ini di kabe. Sunda, ayah orang Jawa loh. Soalnya orang Jawa saya ngeri. Gila adanya nak. Kok bisa? Amal ini anak saya pan puasa Sunda itu. Ujuk-ujuk Sunda mah. Lu mana mau ngocongnya? Menang kadinya nak. Ka Jakarta. Ujuk-ujuk. Yang mana sih mau ngocongnya? Pan menahan. Betul. Ka Jawa Serang Pak Ustad. Adanya nak gila. Kumaca. Di ocongnya. Aduh, di ocong nih. Orang sama kayak ini sini luar. Dituduhkan kuah, kena kuah. Bukan orang betul, benar kuah. Banyak ocongnya di kuah. Harus bau. Satu wadah. Biasa iklan. Ya. Dia di bawah ada potong sampingnya. Coba nukeun wayahna musak-musak betul. Meninggal kocong. Mau kolaknya kocong be. Assalamualaikum. Apa tuh? Kita aku kami dulu salah tapi kieu. Hah?
Assalamualaikum. Pamali ya pengajian. Saja buka adab. Ulah kalah ke anak injuk. Emang kunang. Assalamualaikum. Bukan. Ayo apa yang melakukan ini? Kayak gimana itu? Berapa lagi ya? Ngomong tapi suka dia kan? Orang guru orang apa sih dia? Ngomong tak? Iya panjang buka acara nasa? Apa kata? Aki gacang. Gacor, gacor. Oh, gacor. Ya, ocong mah sok pinter kan? Apa? Eta sok nyingkat-nyingkat ngaran batur teh. Dah. Ya, bisa. Bisa kan? Kos ocong pan. Ayo singkatan alin. Iya. Nah, coba. Pocong. Heeh. Ona. Oh, Heeh. orang mana yang nggak kenal pocong? Rapi. Cek, cintanya selalu setia. Oh, orang mana yang nggak kenal pocong? Kan balik dari baik. Tadi enggak saya sama. Tadi kamu enggak saya sama. Tadi mana dulu? Oh, balik coba balik deh. Balik deh. Tadi enggak saya sama enggos. Oh, orang mana yang nggak kenal pocong? Benar. Cakep. Cek, cintanya selalu setia. Tuh, cakep. Orang mana yang kenal pocong? Eta enggak tadi dia. Tadi enggak. Pasti kene pautan ya ketok deui. Oh, orang aya duanya. Terus. Gacon, gagasannya memang luar biasa. Malam. Contoh pipet orang anak muda. Tepuk tangan buat abang Gacon. Mantap contoh abang Gaconnya juga baik udah gede-gede. Wah, gede. Tapi saya mah udah dikirim bayaran sih. Saya malah mau dipanggil kemana-mana udah dikirim bayaran. Bapak kok mikirin aja? Saya mau muat. Kok bisa kenal emang? Kamu saya mikiran bayaran, saya rugi. Bisa rugi dari mana? Aduh mana saya mikiran bayaran? Ya nggak buka acara lagi ini anak. Oh, mikiran itu sayang tuh. Banyak saya orang lumayan, satu orang lumayan. Mikiran dah punya. Mana kamu udah mikiran bayaran itu? Urusan Gacon eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggus kencan. Pakai udah dia gitu sih, kewa ikut tukang sayur. Aku nggak tahu nih mentang-mentang buntak di Yoko nih. Udah begitu, Cok. Nah itu pantas Pak Kiai mah otot. Rada isin, Cok. Atau maksud Soalnya aku lama nangtung jeung diuk beda tipis. bedanya? Aku pulang diuk sakit ya. Lain nangtung sakit ya, Cok. Tapi ini mah ada nangtusan hidup baik selama sarua. Iya. Cuma tadi. Pak Ustaz, mau ada yang lima leknya. Wah, cuma. Astagfirullahaladzim. Dia Pak Gacon dia bersambut waktu yo. Iya itu gede. Tapi mending awak gede kali. Hampura kasadeannya kadean macam media alhamdulillah atas undangan guru urang nyata Abah Gaconnya sareng Bapak Kidalang nyata Abdul Basit. Oke, saya sebut-sebut di dieu nya. Ngaranna ge urang tadi ge Islam Bandin. Ai Islam eta hatina naon Kang? Mana? Islam eta hatina salamet. Insyaallah urang Islam bakal salamet dengan patokan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Penting kelakuan ulang. Kan Islam aya 5 huruf. I S L A M. Udah bokatnya. Betul, ayo lanjut. Iya naon? Iman kasar, iman ka Gusti Allah. Betul. Ya kan? Jadi lanisnya teh urang ku iman urang ya. Mudah-mudahan berkah salamet. Amin. S naon? Silaturahmi. Panjangkeun silaturahmi urang supaya menang pahala atau menang rezeki anu halalnya. Padahal dia rezeki batang di silaturahmi.
Elang naon? Hah? Elang naon? Lemah lembut. Lemah lembut. Iya kudu urang kudu sesama Islam kudu saling lemah lembut, ulah saling ojokkeun ye, ulah saling ngomongkeun. Komo urang saling-salingan mah dina antara urang ya, ulah didinya insyaallah urang berkah. Salamun. Ngomong atuh sia. Ngomong Anggus A dari A I E S I S L A naon teh A akhlak anu mulia. Akhlak itu kan? bener Ai akhlak kan dok? Ustaz. tata krama Sopan santun, ramah tamah, betul akhlak anu bagus. Eta karek Islam. emang kudu pas gitu eta Eta naon? Maot. Maot. oh bener Iya kudu urang kudu inget ka maot, sampe urang maot kudu inget ka maot supaya urang bisa ngurus awak urang lain, hati urang berjihad insyaallah nya. Heeh, teh sapi teh dongkol kitu nyamper. Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah Mang Ocong bisa ceramah ini namanya. Ini lama. Urang doakeun mudah-mudahan cing istiqomah. Amin. Katan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah. Istiqomah takut istri. Katan suami takut istri kalau di rumah. Saya kayak tadi duaan. Ya sah. Jangan di dalam. Kenapa tuh? Mana di dalam? Itu aja di luar kayak di luar di jero aja. Wah, awak tuh kamu amat tidak di luar. Jadi kalau tuh kabelnya dari jero. Apa kurang barengan di dinya? Oh, apa kayak gacor dia? Maksudnya dia tahu. Hah? Dia tahu. Orang mah tuh mikiran tuh gacor nungguin. Kieu karena bu Iya anak buah anak idalah. amin santri kidalah amin atuh Geus diajaran bahasa Arab kudalah. bahasa Inggris bahasa Arab rapi Ocong mah Alhamdulillah. Alam yang bahasa Arab asalnya harusnya al kayak bisa. oh Bisa. contoh Model biji. Ah. Alif. Alhamdulillah. Karena alif lah. Biji alif. Kamu lapangan bola. Nonton. Alun-alun. Ayo alam doang. Pesawat no, pesawat. Al-Kebang. Lamun panci teko diurang jangan apa lain. Aluminium. Gitu. Ayo alam doang. Lamun dilewe. No. Alhamdulillah. Apa itu gimana? Alah berita. Aduh alhamdulillahnya aku bisa ngaji dengan para gurunya. Biasanya orang di seni pan seni eta ya sitatana sejarah ini moyangnya. Jadi mau bisa dan itu makeja kada teu make kausatnya. Betul. Ngaji kudu make seni teh kausa kita di Betul. segala sesuatu kudu make seni pandin. Tah mane kitu oge pernah kausat. mah Lain acara-acara sunatan we lain acara-acara kieu we. Ojo mah ngikutin acara kawin-kawinan. Kawinan sunatan gitu. Oh, kabel isi. Kamu nyulatan di kawinan beda nyaapkeun na ucapkeun na. Kumaha deh. Lamun perkawinan. Kumaha? Selamat menempuh hidup baru. Salah satu hidup baru Kawinan. lamun sunatan Selamat menempuh bentuk baru. oh tadi nama ayat trompet Kenapa kita tujuh? Gitu ada ngelopot kayak helm man. jadi selamat menempuh Hidup bentuk ngomong Hah? ngomong. Non. Mana nyodok? Non. Lamun jelema deuleu jelema aya naon? Ya tuh aya orok kan. Oh iya. Di rumah kabelnya aya orok. Lain Pak pesannya. aku masih ada Puyang enggak. Anu rene mah kabelnya ibu-ibu mah aya orok kan jerona. Lain. Lah inti mana sih, Cong? Lain orok. Naon emang? Bulan. Bulan. Orok. Manya lah kurang dermareun ditanya pusatnya. Betul. Dermareun ditanya. Bu, kereuna mohon seberapa bulan? Tuh, ayo. Bulan ditanyakeun kan? lain sabaraha oroknya Namanya. Mereuna. Bu, kereuna mohon seberapa orok? Manya 7 orok. Apa ada amat tahu di badan? Anu rene naon nu gede? Hah? Naon nu gede nu? Buat tengah. Salah lah. Jangan ada kepala ada tebakan juga Pak. Salah. Buat tengah. Lain. Naon atuh? Celana jerona. Kok ada jalan? Beuteung nya celana jerona gedean celana jero. Oh malah lagi. Pak, pakai ngaji ke kumati. hihi Tadi di jalan orangnya. Bu jalan di mana? Tapi di tilau Bu Joma. Lain. di beteng Lain.
Jelema mah berjalan di dinya. Di mana? Di dia. Di dia. Di dia paling beudena ka hareup. Ayo. Aku di dia mah ngelopot ya mah kadeulean. Alhamdulillahnya pengajian bisa seri orangnya bisa hiburan Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Ganjaran sarobe ganjaran ngahibur masyarakat ganjaran. Alhamdulillah amin. Karena cetang Nabi tabassumu ka fi wajhi akhi kala kal sadaqah. Ulah juga tuh nah dulu. Tak itu tak apa. Jadi senyum. Ulah gak karo dia itu gak karo. Nyelap dong nyelap. Eta diupan di pojok kos kieu tong yo. Nyelap tadi dihadekeun. Oh, pantesan tadi bisa disebutnya kenapa? Ini dia. Ustaz kita Al-Mukarram. Pak di pendekat. Gampang teh bari bakar gitu. Aing mah aya bete ya. Tadi mama Ustaz. Ah, ngaji. senyum di depan saudaramu adalah sodako. Sodako. Lamun ojong yang senyum orang jeung di ayeuna berarti keur sodako. Amin tuh. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya nama lamun meliput amin maksa ya amin lah. Ciri khas cong. Ciri khas alhamdulillahnya. Itu pas ojong. Kenal. Lemara. Mohon. Yang bawa baula potong dipakan bukolot kenal dong. Mayana ngaji mana ojong mari ngaji. Ya nggak ada kebudakinya. Ngintip. Pas mangumpat kamu sholat lagi kurang mah ngintip di sumur. Awewe ke kali ini. Wih, kita ngaji lagi ngintip. Pakai budak makan ke entah ngaji. Oke, rambutnya nyawa bawa pakai ngintip kayak mah ngaji. Pas ngintip dia oleh parawan langdak ini beda kina. Bisa beda. Kumah emang Parawan parawan kina kencang. Wan maaf wan. Depan parawan pakai. Kuma parawan. Kini parawan. Semuanya di Purwodo di sudah muntang-muntang mikos. Boleh nyolok ya. Eta parawan. Terus bukan dua. Rangga. Ih, rasa. Kayak putusan. Mama. Beda horeng. Eta randa. Terus ki naon deui? Ini. Hah? Ini. Ini. Kemudian ini ayah. Mana? Supaya naon sih jadi geuleuh ke wanita perkosa dulu. Maaf. Saudara kan bisa kabawa balik penasaran aing aing kosuma soalnya bisa gitu doang. Makanya jelas neki ini. Kayak ini oh iya. Ayah. Ampuraninya. Kali mah ini anu hayang ini kieu bae. Tapi alhamdulillahnya. Kumaha? Jadi enggan blak ya. Ngempos apa ya? Suaranya gitu. Ka cebok-cebokna beda. Ini ada horeng. Anu parawan. Parawan apik. Api. Kalaunan. Oh, nama parawan. Kumaha parawan? Cebok parawan. Ini balik makan aja maksudnya. Lima praktek. Kata parawan. Nyantai sieun lecet. Bener. Kamu rangga. Kenceng dong deui. Kumaha tah? Wako. Kamu satu bukan randa ngaji tinggi. Kita lima kibli. Kamu ini. Ayah ini. Mereka nasihat nama cebokna. Kumaha? Ulang berhari kita kieu ieu. Heeh. Cebokna kieu. Terus Ulah kapok. Atuh orang di situ ada cebok. Mual. Lah, gopi omongin aja tinggal cuma jadi duit. Pernah dalam pakahanku abad kolai tina baheula contoh mana nyaut kendaraan nu panjang-panjang. Kendaraan panjang. Naon dah? Anu stasiun. Kareta. Tuh, kareta kita mana? Cek abad kolai mah kitorun. Oh, bahasa Arab kan. Aya laguna. Kumaha kita? Kitorun kareta kang Musik. Musik. Wah, musik kan. Ini. Cek mah efek. Kenapa nih musik apa? Kitorun kareta talun makuta lagunatun bata aenun mata
Nurada bentes. Kumaha Kurang bentes tadi. Bentes. Lalaunan slow motion. Nyawa ocong slow motion. Lawan ngayut. Ngayun. Supaya ngamusikan yang Ngayun. Nah itu. Kitoduna Oh, situ lalaunan. Kitoduna kareta kahluna maputa laina tamata Aku tahu sih lagunya. Lagunya sampai mata doang. Apa? Kitoduna kareta kahluna maputa laina tamata ainun mata. Aida No. jangan diruna. Lampu. Lampu. Mau diruhutan di langit. Bulan. Tuh. Lain Arabnya. Komarun. Laguna. Ayah kumaha. Komarun kareta Iya. Bulan. Apa katanya? Kereta dari baik. Bulan kemarin. Turun kereta mah. Oh, kan naon? Bulan. Bulan. Komarun. Iya. Kitorun kareta tahun tahun di mana? Ya ayo naon itu? Komarun. Ha saguru. Komarun bulan dorikun jalan disatun sambilan jabotun tambalan. Ya botun tambalan. Iya bang, di artis mana kan? Artis mana? Dunia nanti. Dunia terbalik. Dibalik, mulai dibalik. Dunia Dibalik. Dunia Terbalik. dibalik. Terbalik. 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 Iya, aja ampun. Jangan makan sate S100 Pak Ustaz. Benar. S100 Pak. Soal di mana? Oh iya ya. Oh, iya S100. Kepercaya. Ya. Biji kan itu. S100 ya. Cung bener ini mah sama buah. Dua. Ikan kambing jangan. Anda kontak ngajiri Ibu. kayak ada Bu. Terus Bu. Terus. Mual tundung mual. Mual marah mual. Mual ambekan. Kaes jadi ambekan. Iya alhamdulillah ocong anak Pak Polai. Ocong ge pendekna jangan aya Panjangan ocong surocong musik ocong surocong marocong tukang pancong marocong aya ocong Oh pendekna. ocong Panjangnya no? Bu, apa tante panjang ocong? Kompak jawabnya apa tante? Itu jelas. Dari cong dari. Patu kurang berpikir ocong surocong marocong tukang pancong marocong aya ocong dicongcong Dari itu lagi ibu. Apa tante Bu? Gak apa ente? Penasaran ayahnya ho? Karunya apa fisika bawah HS doang. Doraka Mang Ocong mau sampai teh apa? Urut-urut kaki imah. Ya bos. yang belajarnya haji Ih, ayahnya hoon supaya teu penasaran ketika bawa ke ngimpi. Musik. Musik. ocong surocong marocong tukang pancong marocong aya ocong dicongcong Apa tante Bu? apa tuh? Tak endor ini keluarnya. Hei, pemenang warang. Aku Lumayan. baik. Terusin Bu. Sampai kabeak napasnya setuju. Itu si bapak calangnya kenapa? Acang surocong marocong tukang pancong marocong aya ocong dicongcong Ulah ceri.
Kalau Pak Ustadznya, tadi orang ibadah ngalain sholat bae, Betul. kurang lain tengah ibadah kalian sodako bae, Benar, ibadah orang ngahibur jelema saja ibadah. Alhamdulillah. Insya Allahnya kurang ngebantuan jelema kan susah orang kerja ibadahnya. Kok mau orang dek ronda-ronda makin kita ngalihkan di lingkungan orang. Betul. Naman ke lingkungan, terus yang ibadah bae. Ibadah sama. Batur HRS, orang rukun liuran, naman ke lingkungan. Betul. Pernah saya kalau enggak? Ronda saya pernah. Saya ronda serangan bareng Pak Ustadz. Betul. Lumpang beri keambulan diri kadulan nalin bujana orang lumpang ayah awal yang laki lumpang duaan Mang Ocong lempang dirinya. nampak tahu dah kali Tapi kalian di corona di dia. Tangan dirinya. berduaan, dalam tadi masak, awalnya nggak laki, lumpang duaan ini lempang doang gitu. Iya. Lempang doa. Lempang doang. tidak awal bahen awak kalau dia aman bujana lumpang duaan bujana kebon makanya di kebon ya saung dia kacang dari masal dia menentukan kebenar itu dia kemasalan lembur putih-putih jeung awe dua yang laki kakepon kasau Di potong jalan Iya. memangnya na asup potong asup kira kakepon kasau neta makanya aya amben nyawa amben Bale. balik. kita nyebut buat penuh memangnya kan urang naik ke luhur main bae luhur Lah, ada. Ada yang benar. Bujana asup ke luhur naik ke luhur di luhur ngadapang standby di otok Nilai lelaki ngawet tadi teh. sekalinya Oh iya. terus dia we masuk ke Woi, kita pengen. ambulan ini oleh sang aja bujana akan di luhur tahu yang laki benar asup ke jero benar dinyaksum Pak Ustadz bergulai di laki macam di luhur ngapain di luhur wah siap amat ini pun buat kebenar di luhur pas gitu ke awal yang laki gulai awal yang ngajak keren ini ngomong ngelakukan lah si leunuh iman kuat macam di luhur tak dari cerita bagus Mantap gimana kuat bertahu katanya. laki kolot Oh, mantap. menang beneng lamun neng reneh pasrah ke orang kali luhur tahu di luhur siapa turun tolong sia aing mah henteu nasarna kita tanggung jawab ke hayang ini masa aku kan luhur ngomong macam nya masa aku luhur nak saya mah tahu kan Balik asal dengan ini mah polongan. Coba kemana ulangi cerita coba kemana. katana otong di luhur tahu yang laki itu boleh baik ya kawan eta neng ngomong ngakukeun dan si leunuh otong di luhur Eta teh saya. Atau, Dana tadi ngomong gitu. lakina ke Eli ngomong tenang beneng lamun yang leunuh pasrah ke bae kami di luhur atau di luhur tapi duhur Karena tidak terus menghadap. akhirnya kalau tak saya Itu anu lah, cuma awalnya ngomong. lakina Dia mah ngomong aja. astagfirullah Pak Ustaz sorry baik bener kayak naon cek alakina tenang beneng lamun yang leunuh pasrah ke bae di luhur eta di luhur saha Ocong ngerat di luhur. Ocong. Itu ocong ragam tak ada. yang keson dan Nyari kanan. Ocong kumaha aja. Ocong. pina amat ya sia nu buat entong jawab ke hayang aing teh luhur Awalnya aku mah awalnya. papangan aja Alhamdulillah maksudnya gitu cuma ausana bisa nyakieu doang ya baheula panturun nanti abah tolai teh ocong doang ya aya hiji anto aya ngaran kurima 5 anak abah tolai mah cuman harusna karek kabeh pertama karek ini kedua saya Karyadi Oh, Karyadi. saya Karyadi gitu Di mana kalian? berbeda kan Terus nyoba tilu. Karsi Kapat Karyani Kalima Karyana kabeh Kalau benar, kita kan aya langsung ngaji muka dulu dia hayang tuh jahat akan biasa waktu wae mah wae tak itu ambil konsepnya Yang kurang yang diskusi itu ocongnya. hah Diskusi. atuh mangga konsep sekarang Kalau udah ibu-ibu. Kunaon? Bu. Geus dulu tanjan. Geus dulu lah, dulu. Dulu bisa ngimpi doang. Mun balik di dieu, penting ngimpi ka timu juri. masalah kakak ini
maka orang kudu Pak, ampun ayo mau gitu lah mau di tetangga pas jambu medek kabeh. maksudnya kemana? Maksudnya apa? Kos jambu medek kan jambu medek kan dari awak nado. Apa aja ngaji nih. Bo, jadi intinya bahwa orang ieu kabehan hadir karena ieu tempat, karena ieu acarana naon santunan anak yatim. Oh, anak yatim. Musik. Aduh, nyanyi di bahan. Sung nyanyi sung. Dirinya kan. Bung bisa. Suara mah kontrak aja nyanyi. Kayaknya tuh. Tadi kan mau kan? Maka orang doa ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan anu ayeuna keur santunan yatim dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala jalma-jalma anu sayang ka yatim sehingga urang kabehan bakal babarengan jeung Kangjeng Nabi di surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Nabi ana wa kafilul yatim hakala kula jeung anak yatim kos jali terunjuk jeung jari tengah deukeut. Berarti lamun urang hayang deukeut jeung Kangjeng Nabi, eueuh deui jalan lamun aya anak yatim buru-buru urang kabehan diurusan. Amin. Pandian. Amin. Pandian. Pandian yatim ya Pak. jajanan lamun urang mere sodaqah usap sirahna sareng Ayo otong yatim Pak, usap Pak. lamun ieu mah ngusap ieu mah bo rada tekor soalna boros suluna di lapangan jeung pindah tadi bo urang ngabonceng ka yatim ngeunaheun Bener Pak. amin atuh ya Rabbal Alamin. urang hayang babari ka sorga deukeut jeung Kangjeng Nabi urang ngabonceng jeung anak yatim amin ya Rabbal maka kemadi urang lamun aya deui santunan yatim buru-buru urang datang najan urang teu mere sumbangan urang boga tanaga amin atuh amin datang kana ieu tempat termasukna urang kabehan keur nginjeumkeun waktu ka Gusti Allah man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adafan katsirah nu atas balik di dieu mah bakal digantian berkali lipat ganjaran ku Gusti Allah amin. Tapi Pak, ya Rabbal orang mengekeun ka anak yatim eta dorakan ya. doraka Temenang bosatnya. temenang dicuekeun ulah sok nyuekeun anak yatim ngan inget tuh anak yatim mah aya batesna ai tobang ka kos ieu mah selain yatim deui geus yatim ieu mah selain yatim nu kudu diurusan ieu mah yatim kudu ngurusan yatim malam yablug sancan datang ka baleg makanya anak kategorikeun yatim lewat baleg berarti anak geus teu asup yatim deui amin atuh amin pahim tuh gitu mudah-mudahan sakali deui urang kabehan nu hade saat ayeuna kumpul babarengan di dieu jeung Mang Ocong jeung pula jeung kabehan para guru maka urang isyarahat bakal dikumpulkeun di surga Allah Subhanahu wa taala amin ya Rabbal urang minta hampura ka Gusti Allah urang itiraf ngaku loba dosa ka Gusti Allah amin mudah-mudahan sanajan loba dosa urang hayang dihampura amin sanajan urang berhak asup ka neraka tapi mudah-mudahan urang dikasurakeun ku Gusti Allah amin ya Rabbal anak yatim urang minta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sing mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ilahi las tulil firdausi
rezeki nu kapihatur, mudah-mudahan urang kabehan ring salamet dunia jeung akhirat. Ulah waka barali can ditutup ku doa, di mana aya pangajian can ditutup doa barali teu heula sarua jeung aya awak eueuh huluan. Bongkong sampai ketemu di lain kesempatan. Karena pengajian ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penyampaian ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Muhtaram Kiai Haji Rabi atau biasa disebut dengan Ki Pendeta. Untuk acara penutup doa yang akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Aziz. Waktu dan tempat saya persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tuqahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa yaqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah